Parupa wae guru teh tuh keun we kumaha kolot nyung era weh. Da emu atuh mah era. Jeung era kumaha ieu maneh ke kumaha kolot anu kieu we kerajinan mah. Era segala sok hayu bro daguan di dieu teh era mah. Yeuh kumaha kolot sok era nanaon tuh daguan tuh jeung mah apa tadi ya pe Naon bos? teh ningali me HP heula budak urang kayak itulah ka guru heula. Nah, dipegang ka dieu PHP-keun kumaha maksudna? Heuh me HP heula budak era urang ka guru ditanyain kerajinan. Kajinan. Parupa wae oh. Si bapak tengah tengah kajinan kali itu mananan. Udah gua di dieu teh daguan era we. Kumaha? Ya rek bikin ieu kerajinan wadah susu parupa wae lah. Wadah susu? Heuh. Kaleng susu kumaha? Nah, wadah susu tah. Abah tuh masuk di kardusan gitu. Pada harus gitu. Goblok ya mah. Ieu mah kutang atuh. Heuh nyai wadah susunya nu kitu, nya nu kumaha? Ah, ieu mah lain guna nu salah cik tanya heula atuh. Wadah susuna kumaha beda deui konsepna eta mah. Susu gantung nu kitu mah. Nya heuh ai wadah susu nu kieu. Teuh. Susu gantung eta mah beuting susu kaleng kumaha. Ai nyai mana era wadah susu kitu. Utang boro maneh gitu hayang ngomongna ge. Kalau gua pasti mah.